kiai teh kapan nyaho rosi wal murtasikin nar kunaon atuh dibere duit ku salah satu caleg kita dibagikan salah satu pilpres kita dibagikan eta kapan sogokan tolol kunaon kiai nu ngabagikeun anak kiai goblok kadenge ku sia ceuli dengekeun ku ceuli kadenge nah cenah aing menek balik bae kanyawan ku kabean sia ulah pod ulah nangtung pod bahaya aduh asana kiai di dinya ye cenah yang kiai ge aing moal cenah aing mah kajen ngompol aduh Gusti eta maksudnya ieu bos kesalahan sarua kiai kurang membaca kesalahan cara tadi dipecat kunyana pergi kamu saya pecat ya biarin bos lah ngomong dibiarin aduh jadi bayar jadi lewihan atuh geunaheun mah paling tukang catering ya Allah kurang perhitungan jadi kiai ge lamun kurang perhitungan geus hitung urang mah diamanatan ilmu kita ngalempeng-lempeng ke nu barengkok nyang-nyang ke nu poek dijamin ku Gusti Allah ulah kudu hayang ti pamarentah lain anti pamarentah dukung pamarentah urang kuari milihlah peduli eueuh kepala negara cilaka urang deuk kumaha urang nyeun KTP deuk saha nu ngabereskeun SPPT deuk saha nu ngabereskeun berbagai birokrasi pilih tapi milihna sing murni ngadoakeun biasa kepala negara emang kumaha gitu lamun Korea nyerang ka urang jadi urang presidenan je deuk kumaha je ngadadak urang haji pendit jadi presiden anjur negara rumah tangga ge ajur atuh komo negara tetep kudu aya Masya Allah ulah pajar urang ekstrim anti pemerintah lain aturanana nu bersih sebab urang dibere ilmu geus pugu politikus mah main sogok-sogokan tuh kiai mah ulah dukung hayu doa ulah sok hayang dibere pod sia milih mana can aya kucuran ja nungguan kucuran dana bos aku mah karyawan BUMN ya Allah ya Rabb ya ya sih tegep gerege tegep bulak-balik tegep kan masalah mecat tuh tukang catering dipecat nah iya ge sarua ya ulah salah kuari salah aturan mengamati kuari loba kesalahan kiai nah horenganan atuh nulain kiai di kiai lu teu pernah masantren di kiai diperebutkeun aya sertifikasi kiai nu asli mah deuk make sertifikat deuk teh sabodo leg-leg ku sertifikat jenna moal menang ceramah teu kudu ceramah geus dakwah mah deuk kumaha bae dipermasalahkeun sertifikasi bae ge pudol geus boga ku digadekeun sertifikat sertifikat kakiaian digadekeun ambo budak teu kira-kira negara bagi acak-acakan we nah sebab lain negara Islam kajen nah tidak kajen teh teh mengker koski kaayaanan mangga teh teuing supaya urang jelema leutik entak kula mah resep ya ngaji teh geus kare bangsa cak-cak buricak jeung bangsa-bangsa aya nu inohong-inohong teu resep kula mah terus bangsa nu palalinter ngaji gitu ka dieu bangsa dokter andes, profesor, doktor atau pejabat terus geus bading jeung nu kos kararieu bangsa anu dagang mungsut bangsa anu tani teu maju anu dagang di pasar lagi boro-boro maju jongkona ge geus nyarengkleh geus ngaraji ka dieu geus urang nu kasorgana bagi saurang lah itu resep jadi aing jeung nu kieu mah pan aing asa pinter aing jeung nu pinter mah aing ge bodoh
Teu mau kos lauk be, lauk bu. Barang asup ka cai teh cak endep teh aing rajana ka jadi jol gabus. Aya luluh gede horengan. Letik tah. Barang gabus aya deui umbana ge. Gede. Lompat ka laut aya kakap. Heng hep hep. Ayo sia ngomong naon cak kakap teh. Ayo ngomong naon. Tuh, lantak urang mah geus bae mendingan ge kekecepekan teh. Paling banter jeung beti. Sararumpa para munafikin teh make atas nama Gusti Allah ka para mukminin hayang dibenerkeun minta karidoan supaya mukminin teraridoan. Ulang ngayakeun papisahan, ulang ngayakeun perpisahan paberencai hayang dibagus-bagus liurdukum padahal wallahu wa rasuluhu haqqu ayyurdu atuh deuk neangan karidoan mah mun nya ge manehanana iman ka Gusti Allah dihareupeun Kangjeng Mapan manehanana teh nyebut-nyebut iman ngaku-ngaku iman atuh ulah minta karidoan ti urang cek para mukminin Allah jeung Rasulna leuwih hak dipenta karidoanana ditengan ridona in kanu mukminin lamun nya ge manehanana mukmin iman atuh maningan ge neangan ridho Allah neangan ridho Rasul Allah dengan cara taat nurut ngagungkeun ulah ngahinakeun ulah dihareupeun sumunda wae disebutkeun merupan nya ge lamun manehna mukmin ulah minta karidoan neangan karidoan ti urang cek para mukmin wallahu wa rasuluhu ahqqu yurdu Allah jeung rasulna nu leuwih hak kana diteangan ridona dipenta ridona in kanu mukminin mun manehanana ariman neangan ridho Allah bae teh kudu manehangan ridho manusia. Urang ge sebenarnya mah ieu teh loba kasalahan kadang berat ka manusia. Urang ibadah ge masih kena berat ka manusia neangan ridho manusia. Kanyahoanana berbeda antara loba jelema jeung saeutik salat. Lamun eueuh jelema mah salat make bajuna ge rinso. Pakai rinso. Allahu akbar. Sari geunah-geunah nanya Allah. Tapi lamun aya jelema teu sanggupeun teh make baju eta. Kudu make jas bae. Salat lagi. Allahu akbar. Beda. Aya jelema jeung jelema beda. Tah eta teh keur neangan ridho manusia teh, neangan ridho makhluk. Eta teh moal diganjar ku Gusti Allah, goblok sia cak Allah. Ai ka jelema sopan santun ai ka aing rinso polos. Tuh kan. Beda. Komo? Ieu mah mun aya jelema beduha ge teu make rakaat. Teu make nya nama. Mun eueuh jelema mah dua lah. Mun eueuh jelema dua atau opat geus. Aya jelema Allah. Dikum Allah. Dikum Allah. Maji salat tahun dua. Geus sabar rakaat teu main rakaat. Emang gua salila aya kena jelema aing salat terus. Blon. Tah eta urang ridho manusia eta keur carita salat. Carita nanaon ge urang beratan ka manusia. Sebab naon? Kolbu urang can pernah diurusan, ruh urang can pernah diurus. Lamun kolbu urang teu pernah diurusan tina awaik-awaikna, ruh urang teu pernah diurusan, moal ngarasa ngeunah ibadah. Nu mantak eta kiai bangun eueuh capek ibadah aya lazat, aya ngeunah. Nu mantak ngeunah akur teteh ruhna pada ka Allah. Urang mapan kuari di majelis ya kan diuk di majelis ya teh ngadengekeun ceuli roh makan keur ngalayang Pak. Komo anu janjian mah tadi teh sagede
Eta di jero baju rohna di mana? Nah, urang salat Allahu Akbar. Rohna mah di mana? Tah hayang supaya awak diluhureun sajadah, rohna ge diluhureun sajadah, ruh urang hadir di hareupeun Allah. Tah hayang kena kitu ieu teh ngaji teh urang teh nu mantak hayu ngaji teh hayang supaya ngarasakeun kehadiran Allah. Encan ngarasakeun kehadiran Allah mah moal ngeunah ka jenting kiai, ka jenting maca Quran bae, ka jenting maca sholawat bae. Pan eta sarana teman niatna teu lempeng maca sholawat cek ulah ge cenah maca sholawat sia maca sholawat naon karung supaya laku. Nah itu niatna ka karung sholawat dikakarungkeun naon hubunganna sholawat jeung karung teu maca Quran maca zikir jeung sajabada lain di ka Allah kos kiai zaman kuari zikir teh karena diperintah ku salah satu pilpres zikirnya lamun dari titah teh zikirna naon teh kos kitu teh zikirna naon teh Masya Allah yasinan di pendopo untuk apa anu tah nu kos karar itu kurang lempeng malazat balgeunah salah tetek ya gitu ente ya keur carita kalazatan kanikmatan ibadah urang teh kan supaya ngeunaheun ibadah supaya lazat nikmat lamun geus ngarasakeun kehadiran Allah di diri urang bakal ngeunaheun nikmat teh kumaha geus pokona mah ngeunaheun teh hese nyaritakeunana lantaran moal tunduh moal nyeri awak kumasi urang kapanggih jeung ka Bogoh urang janjian jeung ka Bogoh haju amprok plek di hareupeun kuburan poek di dinya haju rada maribis teu dirasa ti jam 9 datang ka tarhim Masya Allah papisa tarhim bengges itu ka ditu urang balik haju tunduh henteu malah dongengnya jeung babaturna goblok teh coba aya. Teu aya gering, teu aya sugan salesman henteu. Sebab naon? Eta teh bunga kolbu teh kapanggih jeung sang kekasih. Reungit teu karasa. Padahal mah di kuburan mah pan reungit beuh malaria mah lulu. Malaria ge geus ampuneun bebeja ka babaturna. Weuy, nu ieu mah teu karasaeun herannya. Ceknya na keboge pan kebo ku urang ceknya na dicocok karasa iman teh leuwih ti kebo mah reungit jeung baturana ngobrol urang eta indah andai kata aya pocong na ge sieun pocong urang keur duduaan ngobrol teh jeung kebogo aya pocong na ge sieun hampura cekeun hampura isideun pocong ge maldegeun berani eta urang eta nikmat bahagia atau komo jeung Allah beuh hese nyaritakeun wanieun di luhur gunung wanieun di leuweung wanieun menyendiri indah Masya Allah karim tah urang ngaji teh ya maca kitab gampang urang gampang tah hayang ngarasakeun kehadiran Allah di qalbu urang eta mah kudu dibersihan batin urang bersihan cara kurang ngabersihan aku mah hiji ulah resep kana dunia tah eta cenah kiai hese ulah kabita dalam mobil ulah kabita boga henteu kabita terus pan atuh penyakit pan terus kabita jeung boga mah pan teh mah mun neuleum jahe ulah kabitaan kecuali nyana datang lillahi ta'ala ulah kabitaan mun kos gitu aide ka Allah mah ulah biceuna eta hese maka kudu neangan jelema nu bisa ngabimbing ke arah eta sangkan urang bisa tepati resep kana dunia tepati resep bergaul jeung manusia. Kuari mah pan kiai boga jaringan.
Kiai mah nu kudu hubunganna jeung Allah kuari boga jaringan di organisasi. NU, HTI, FPI, Khuruj. Naon deui? Ayo, Ikhwanul Muslimin. Naon deui? Eueuh masalah eta kos kitu masalah ngan lamun deuk ka Allah jasa mah ulah. Kagangguan. Henteu cenah kiai kula mah di organisasi mah henteu ngan ieu bae cenah ngan sok ngumpulkeun budak make HP. Tolol goblok tolol bolon. HP teh hubunganna jeung makhluk. Mun kiai masih kena boga HP kiai eta mah kiai eta mah lah mali sebutkeun lah. Tuh kewe HP kiai. Ya Allah. Cukup kolbu jeung Allah. Isin ke Allah karak beneran lah cenah HP aing mah dijual bae jadul dek beli di anyar Allah bi'alamu wallah